Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun langkung tipayun sim kuring bade sasadu heula nyunkeun ngedahapunten kasadayana margi biantarana bade nganggo bahasa Sunda. Malah mandar jadi panggeuing sining ati pang beberah kana manah oge singa jantenkeun tauladan kanggo nonoman Sunda. Para juri anu parantos di anti-anti ti kamari diantos-antos dina ieu waktos anu kusim kuring dipi ajri. Para pupuhu bapak ibu guru SMK Angkasa Hiji Kalijati anu kusim kuring dipi asih. Bapak ibu sareng para patandang anu parantos sami-sami datang, mudah-mudahan sing ngajantenkeun pintu kanggo prestasi anu bakal datang. Ka para panitia khususna ibu ketua, ibu panitia, staf batalion, oge taruna taruni SMK Angkasa 1 Kalijati anu parantos mintonkeun ka parigelanana kanggo lumangsungna ieu acara nyaeta acara aksara. Oge tekantun ka pangatur waktu pata salagara dina ieu kasempatan. Bismillah anu jadi wiwitan puji anu janten pangais ati, puja anu janten pang beberah mana mangga urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci Pangeran anu murbeng alam. Sholawat miwasalam mugi tetep ka Nabi anu pinilih, ka Rasul anu panutup nyaeta wa habibana wa nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiit anu tumut tunduk kana mantena. Mudah-mudahan urang sadaya di yaumil akhir sing dipasihan sapatuluja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring kalintang bingahna lamun cek bahasa dalang bingah amar watasuta, bingah nak kagiri-giri, asa kagunturan madu karagaragan menyan putih, wirehing geningan nonoman Sunda teh aya kene ya, nonoman Sunda teh aya kene nyaeta dina raraga ya, dina raraga lomba tari tunggal putri. Mudah-mudahan naon rupi anu bakal dipintonkeun ka parigelanana dina waktosna sim kuring selaku kepala SMK Angkasa 1 Kalijati ngarasa reueus pisan geuningan warisan tradisi Sunda teh aya keneh.
Oke salajengna mudah-mudahan naon rupi kagiatan anu bade lumangsung ke ulah nganu ukur sakadar ngalangkung ananging mudah-mudahan sadayana sing kenging manfaatna kanggo ngarojatkeun seni budaya Sunda. Oge mudah-mudahan sing janten prestasi dugi kakoncara ka mancanagara. Salajengna ieu acara salaresna masih keneh situasi Covid kuayana kitu urang sadaya sami-sami ngajagi naon rupi anu parantos dianjurkeun ku pamarentah nyaeta 5M. Salajengna kegiatan ieu teh mudah-mudahan oge sing ngajantenkeun imun ya, sing ngajantenkeun imun dina diri urang nyaeta mudah-mudahan sing jadi pangbeberah mana panglipur kalbu dina ieu acara dugikeun ka rengsena insyaallah engke sim kuring dina panutup insyaallah bakal dongkap deui rupina sakitu anu kapihatur bilih aya saur anu teu kaukur bahasa anu teu kariksa bobo sapanon carang sapakan. Mudah-mudahan bobot pangayon timbang taraju aya di bapak ibu sadayana. Seata acana mungkur simkuring bade dipungkas heula ku pantun. Oray welang, oray hideung, oray sanca tali mangsa. Ulah melang, ulah nindeng, urang tandang pangabisa. Tepuk tangan kesadayana. Sakitu wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.